abdi nama nyuhunkeun pangdoa ti sapara kanca kelih reng-rengan nu ti mana bae. Alhamdulillah nu gaduh najar upami urusan abdi beres dina usahana lancar babari milik rezekina. Mudah-mudahan ieu rezeki teh sing barokah kersana Bapak Eman sok kula wargi. Mohon upami lancar kieu baris hiburan di lokasi babakan menan di Parapatan sunya tah kiwari parantos laksana. Mohon alhamdulillah nanging kersana Bapak Eman kedah kapayun urang sami-sami merak ibing sosoderan gogonyakan ngahibur kersana di Parapatan menan sunya dina ngalakukan tawis lagu teh Kidung Salamet atau mudah-mudahan ieu kampung babakan sadayana sing salamet panjang yuswana ageng milik rezekina dijauhkeun tina baina wa kiwari urang kapayunkeun dina tawis lagu Kidung Salamet. Salamet anu nonton, salamet nu ditonton, salamet parawayaga, salamet ibu juru kawis sadayana, salamet kotnya Kidung Salamet kabeh hatur. Abdinya lindung Allah tapi ke panggoda sita Sugrini ngapuji ka Gusti Kerja bareng LG Videografi anu Entertainment. Ya Rahman Rahim walas asik ka makhlukna laksanakeun Bapak Eman sakaluarga katung parenantana Bapak Eman miwa ibu anu bageung ala katung tung ala tapi hana cegahan ala katung tung Bapak Eman deui tapi oh. hana cegahan Hei Bapak Eman mangga kapayun kula hirup rukun medala suci alus laku cicai atung saya putih ala katung tung ala katung tung ala katung tung walayakeun diri pribadi Bapak Eman anu bageung ala katung tuh mawas diri hei sing taliti hei reketek nonoda ka maha suci urang namepi rahmat Gusti Mama Eman anu bageung urang harempak papakon Bapak Eman miwa Ibu Eman anu bager deui agama jeung daligama kudu hade jeung sasama gunakeun anu mapan aya dina karidoan sangka nomona kabagja dina poe nu kamari sing Bapak Eman deui ieu sing jadi motan Bapak Eman anu bageun bageto mah panung tunggal aya
sabarana bari embal Bapak yang mana deui kapangiran nu mata kurang ibadah Bapak yang mana nu bager deui bisi amal loba salah pokohan ulah gagabah bakal di Bapak emana deui anu bager bakal di poe kiamat Bapak emana anu bager deui pokohan ulah gagabah bakal di Bapak eman bakal di poe kiamat Hei ya tete mana salah madalah hirup akhlak nu Bapak mana deui akhlak nu jadi tujuan Bapak mana deui dibakalan orang hirup sangkan menang kabaksa didinya ayana harati didinya Bapak emana deui didinya ayana ucap orang kampung dieu bibakalan orang hirup alak nu tujuan amin ya Rabbul alamin moga Gusti nam dayung abdi wali ngantosan ieu teh abdi jadi kumalayang kesepuhan Syekh Babet mana wisuda anjeun para dongya cari ujunggo mana yang mana anjeun salam yang keluarga besar Syekh Babet abdi tengah gantos abdi bisa lira
mana sehibol beng Gupai asing Ibu Ani anu bagerdi rasa teh dedek Ibu Ani keluarga besar pemangku hiburan deui abdi ngantos ka palsu Ibu Ani deui Ibu Ani sayang aturan deui abdi pasrah segalana Ibu Ani deui asyik dengarti kamaneh mah Ibu Ani deui tekuna cinta Ibu Ani anu bager mangga tapi secantik Ibu Ani deui mana tapi hemat aja salam ya mah Ibu Ani hati nganti bae mandai sayang Ibu Ani lele duduk lele sumbela pati lei telopai apa meningrikan lok lele duduk lele sumbela pati lei telo aturan Ibu Ani sepuh abdi mana menek golane melo bae melapati ning leleran irup di dunia kudu sabar karo tawakal bae wong ngacari ujung ngokong malapati ning leleran irup ning dunia kudu sabar karo tawakal wong ngacari ujung ngokong kudu tawakal bae nepik banget salam hati Ibu Ani kamari Ibu Ani anu bager itu Ibu Ani deui anu jalik dipayun Pak Emana sayang piraku tosil aturan deui nada emo ha Pak Emana deui hey kepanasan ira keluarga besar penanggung hiburan anu mana disayang kalau bagi ogohan mau diantekan kalau kajakan reti putuskan hati mau berademikan sepimu mikiran anak nukir pokok sorangan atuk alakatu barang petik dekendak abdi ngemutan adedi abang yang punya depan abang yang baik hati tidak sombong anu bager tunggu abdi nyorangan tunggu awirangan Bapak Dedi anu bager pasti abdi tulungan hey gotak dia penolongsan Bapak yang Dedi punya hajat anu lagi bager Ibu Ani anu sayang yang punya perapatan empat deui yang punya agung wilayah wanita tidak sungai dadak pepetaan minta itu minta iya ayah dicumpona anak-anak rumah nyangakan sadaya-daya putra putri ya sudah jangan
ya pangbakti lain lan atau lain tidak ngon au atau lanjak pada ditawaran dan cepura pada ditawaran kita ada orang lain kurang ajar yuk wong jempol anu babar Mogia keselamatan selamat anu hiburan selamat para penonton anu nonton jawab di paretok lawan mesir kupat di abon jawab di paretok nakon kesuka warga besar yang punya hiburan nadarana mugi ayah kabar